teu heula. Nanya we wong peugeur syahid. Moal mawa dosa balik ngaji ti dieu saeutik-eutik acan. Cing untung, kauntungan ngaji sanajan bari nyi hareupan sawah menang tanur. Loba tutut. Karek bijil belut leutik dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, kudu bejakeun keur beja loba ting teh terangkeunana atuh aja hiji ge can anggeus. Sajam itu hiji can anggeus. Baiklah nu ka subuh aja da biasa urang Sumedang mah ngaji ka subuh biasa. Biasa alhamdulillah. Baik aing ngecek cerek teh nya sok. Sapegatna ti koro ieu mah. Cek koro hayam teh ka aing. Subhanallah, asal kameramenna siap. Meuli 3 kaset 2. 3 ieu panjangnya, nepi ka subuh. Ngaji jeung besan mah aing lila. Da ceuk hadis al ajru bi qadril masyaqat. Ari ganjaran mah kumaha kacapena. Jadi besan sakedeung geus zong eta mah. Sugan ari lila mah nya aya baweun balik. Amin atuh kitu teh aing balik lain ngoh teh atau. Teu ketang punten Bu Haji teu. Teu kitu abdi nya tong dianggap panyo da lain heureuy. Subhanallah. Kadieu tadi ceu bareng jeung abdi dapal mah malaikat. 2 malaikat diutus ka Allah. Hei kauntungan ngaji mengkola setik cenah bab maot. Ya. Malaikat kahiji nu nyana kamera. Lain eta malaikat maunya malaikat nyarane. Maunya malaikat make lepis. Wow tibana jeung lepis malaikat. Henteu. Lain eta. Malaikat bade belah dieu tadi teh katinggalina teh si akang eta belah ditu jeung belah ditu. Nu 2 ieu lain malaikat. Malaikat cicing saung. Ari ulah salah tafsir. 2 malaikat teh. Hiji malaikat aya kamera sang catetat. Tugasna naon? Apapun yang terjadi pada malam ini di sini di kamera ku malaikat eta jeung dicatat semua anu hadir mulu dan penting ieu dicatat nami-namina ku saha ku malaikat eta tuluy basa balik bieu malaikat geus ka ditu bebeja ka abdi keur beureum abdi dadan udang wah geuning malaikat teh ka mana kat cek abdi teh kitu teh ka mana kat teh ka Madinah lain naon mikeun catatan jalma anu hadir di tempat catatanana diwangsulkeun diuringakeun ka junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saha nu pangheulana dicatat Pak Haji Qasam jeung keluargana. Kadua tukang tena, katilu tukang son, kaopat tukang kamera, kalima euceu, kagenep akang, katujuh abdi. Naon sebab abdi pangpaneurina? Da datang na pangpaneurina. Catatan eta diuningan di Nabawi di makam junjungan sallallahu alaihi wasallam ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si A si B si C kabeh yang tertulis dalam kertas itu tercatat pula dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah matak eceun hadiran muludan pengajian ulah hariwang sudah tertulis nama-nama Anda sekalian dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga di yaumil qiyamah itu di absen di kotek tak junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah untungna muludan lain bid'ah padahal setan ngabid'ahkeun aya. Namun aya ya moal ngomong gitu. Taing geus sieun atuh. Ka aing balik dipegat. Balik ka ditu, pegat di ditu. Nya ka ditu we ka ditu balikna. Ka kampung Garuhun. Ngojay aing bae doli teh. Tuh teh. Untung rugi pengajian teh. Untung rugi ngadiran muludan. Untung gacida. Itu aja teh. Tah malaikat ka hiji. Di syuting. Ceu ditempong kene ditu. Nu tadi saceuk pun adi di alam mahsyar papari jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ka nangis. Selamatkan Gusti umat kami. Selamatkan Gusti umat kami di alam mahsyar. Ya, kitab tadi kieukeun ku Gusti Allah ka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra kitabak. Baca ku anjeun catatan anjeun selama di dalam dunia. Loba gorengna loba halusna. Cek Allah iqra
kitabak. Loba mana aja catatan goreng jeung catatan alus salira sadayana. Can pokok. Lalu sekang Iqra kitabak. Lain Kangjeng Rasul. Allah Subhanahu wa taala Iqra kitabak. Baca ku anjeun. Kau ninga dibaca teh meureun ku kabeh umat Muhammad. Aya nu sedih, nu bungah, nu sedih. Nu sedih dicaketan ku junjunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya naon, aya naon. Junjunan catatan abdi kieu. Dan pernah muludan sakali itu oge diuk sisi balong bari nunutan. Untung aya awi eta. Lamun eueuh awi eta ente ditetok. Ngoleang aya na gambar videona malaikat nu tadi teh. Tuh. Bener saya tak buludan sesuluhureun balong. Dek ditetok gitu. Kan untung aya nu ngajewang. Gitu. Kamera eta mangke di akhirat ditinggalina teh. Lawan kamera ieu si Akang ieu isukan oge bisa ditinggali ku eueuh hasilna ieu di Indosiar jam 11 dina patroli. Itu teh Indosiar mahal, Indosiar pausa mal baduit we ti Indosiar jam 11 aja tinggal di patroli isukan aya di Indosiar keur ngalek hayam. Kedua, malaikat kedua akan mulia disuruh ku Allah Subhanahu wa taala sumping ka dieu tapi mawa karung anu usina 50 kiloan keur naon keur ngawadahan dosa-dosa jelema anu hadir peuting ieu muludan ngagungkeun junjunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya 200 kidang langkung dibengkot lapor ka Rabbul Alamin. Ya Rabb, adu ngaji muludan di pakosam ayeuna ieu dosana 300 karung. Kamanakeun ya Rabb? Betul kesusukan anu deket. Cek malaikat, wah menet. Kamanakeun ya Rabb? Karuhun. Wah 300 mah menet banjir. Kamanakeun ya Rabb? Bikeun ka jelema nu balik teh heula dina pengajian eta. Sanu balik teh heula? Ustad Fajar. Berarti Ustad Fajar mah dosa urang kabeh. Untung urang mah dosa geus bawa ku Fajar. Goblok jeung ka Ustad diolakeun terbalik. Saha nu goblok? Mane nu goblok? Hukum itu kan universal. Tidak pilih bulu, tidak pandang bulu siapapun orangnya, itu kebagian hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustad Fajar balik we. Pek sagubuk dosa aing tah. Matak santida biar rada kucam ki jamna berat mah dosa urang tuh. Matak abdi mah moal balik teu heula engke we sukan pangpaneurna. Sareng datang nage sareng, uih nage kedah. Heuh kitu. Pilih ku eueuh. Mending balik mah berkah, mending balik mah dosa batur. Heuh bareng balikna tenang meleos we tah hakan kunti. Balik teh ayeuna ku aing teh jurig aing apal wawuh jeung jurig di dieu. Bae ku aing jurig di dieu cacekekan balik teh heula cai eta. Tuman teuing ngaji teh kitu teuing. Lain hayang didengekeun bae we da didengekeun ku moal diburuhan ku eueuh. Nya na tekan ieu mah jadi rugi balik teh heula teh tah. Tuh. Geus balik deui kana maot. Berarti maot bade sok atuh teh heula. Geus ngaji ce syahid geus muludan kauntungan gede. Pilage tadi teh qabla ayyahtua ce qabla ayyahtua dek ngaji mah kudu muludan terutama kudu dan wa tajammala kudu gararining wa ta'attara kudu sarereungit. Ya lain silisigong jeung tetangga sabelah teh. Mana make parfum naon kitu. Tuh naon cenah teh meni bau alaihim. Moh cenah maneh oge sarua we. Bau naon kitu urang? Bau hitut marmot. Silisigong. Ece begitu tadi tedek ngaji dek aya urang Bandung hayang nyaho urang Bandung teh siga kumaha tiuk we ece teh dina toilet hirup pang eta kan ya siga jurig gitu teh jurig muludan maya teu teh nya ieu teh nerangkeun Kang al-muhyi azal ulama jelma anu tukang nuluykeun padamelan ulama
Kade ulah paporose teuing kana naon? Wari. Warisan kalau tudang teh naon? Ibadahna. Urilingan yatufu alaihim wildan mukhalladun. Oh, ujang teh anak emak. Oh, emak teh geuning bapak emak ujang teh bersalaman di sana. Untung rugi. Untung gede. Matak nepi ka bisa diganyel heula ku hayam lamun can boga doma. Hayamna mananya nu pelung nu gede. Bangkok. Bangkok aing jero teh ngoe nih sok santri teh. Bangkok. Bisi maha nu eta we teh anu eleh abar lah, berontog-rontog nu geus aduhkeun geus eleh pencit ku ceu pake eka. Batang nepi ka budak teh putus sirahna teh cepana pentak pangegelan. Ya, menang kitu teh. Tah ayeuna komo ujang mamana can boga doma lek eka we heula ku gaganyel ku hayam jago. Boleh di dagoan ayeuna. Isi akang ayeuna dek ieu sok boleh di dagoan ku urang. Tuh. Kudu pisan kudu eka teh kade ulah sagawaya. Kudu kumaha? Dipasrahkeun ka jelema ngarti. Ditek-tekarna sabuku. Dina kitab eta Kang Riyadul Badi'ah. Hei santriyin, bising ke ente yang ditanya ku batur referensina eta neuktekan doma eka ece kudu dibikeun ping-ping tukang anu katuhu tinggal ka dieu ping-ping tukang anu katuhu ti mimiti tungtung ping-pingna nepi kana tungtung kukuna sunnah dibikeun kanu marajian eta orok sumedang kitu teu kabidan, bikin kabidan osok tara sarua anda lebarat ping-ping tukang tini piting tunggu tuh sajual jeblok itu nepi ka tungtung kuku na eta doma dibikin nuka tuhu teh kabidan atanapi ka paraji anu marajian budak eta waktu lahir osok itu tara sarua da bidana ge anehun atuh borojo mau ping-ping domo sok ping-ping teh naon coba beruasan daripada ngarewas batur mending pasak pakai muludan itu ece teknik nanti pakai rajaban pakai manakibat itu terbaik ya geus tah bab kurba bab ekah mah lamun can ekahan kumaha eta saeutik deui bab ekah ece budak teh teu maot can balik teu maot diajar salat diajar puasa diajar ngaji boga ganjaran eta budak pasti keur budak lain ka mana balik deui ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku sabab eta budak can diekahan rugi da ece boga budak di bawah 15 tahun jangan salat ngaji puasa naon budak teh diganjar Gusti Allah pasti ngan ganjaranna balik deui ka Gusti Allah nah sebab can ditebus sedegadian Allah sawah ieu digadekeun ka abdi nu ngagade mah biasa sok hasilna teh sok dicokot ka nu ngagade surat dan dicekal nu ngagade hasil da ka nu ngagade diurus ku ece pan rugi kitu tebusna teh ngagadean Gusti Allah tuh tebusna ngagadean Gusti Allah ka da budak teh diajar salat diajar puasa diajar ngaji diajar hal-hal anu salihin pasti ganjaran namalan kana kakurangan inung bapakna subhanallah kitu teu ece matak buru-buru lah ekahan teu boga mah kudu mah ganyel heula ku hayam supaya ganjaran budak eta ulah luncat ka mana karep kitu nya kade eta nu ngagade nya saeutik ieu da ting urusan nu ngagade ece ngagade sawah batur digadekeun ka ece salah abdi ka akang atau ka akang kang gade kang sawah abdi butuh duit digadekeun ka akang gitu kan tuluy di sawahan di parean biasana eta hasilna ka mana kana boga tanah atanapi kanu ngagade haram hukumna dicokot ku ngagade agus ya kade nu ngagade seungeunahna ngagadekeun motor naon anu keur teh ecrek nu halna nu mek-mekan gadekeun ka abdi akang ngagadekeun motor ka abdi tah duitna motor jaminan tuna
Menang dipakai, menang pakai gojek. Tidak boleh. Kudu dituna nepi ka bulukan. Satung-tung can tebus ku bogana. Aya urang malain. Gagade teh, dagang gade naik ka urang. Tuluy dipake. Gojek pakai naon, doraka haram. Kecuali seizin anu boga motorna. Paek we bisa di ojekkeun di kumahkeun paek we hasilna mah keur akang gitu. Kitu. Ya, nu gade teh. Ini gadean Allah eka. Ya kembali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kartos gitu nya cenah teu meunang ngadahar, teu panjang-panjang teuing nya nya teu meunang ngadahar. Ye jeung siwatisna geus lain Kang. Geus krap ngicep ge. Sejeutang geus sebentar. Lalaki mah bareuntak keneh. Coba geus cangeyeng diukna ge. Tingali diuk dengdek, tiung nya ngeyeng tuh. Tuh cai ge di bulan rekud gitu. Tingali. Geus kesel lila teuing atuh da. Kesel aja kesel. Ngaji mah penyetang tangan kesel. Rudek. Tunuh aing ieu kakarak ditiung panas, bayeung yang retep. Ada apal urang ge. Aya nu teu gegetret wae euceul niupan tiung budak ngora mah. Tiung teh benyeng ka hareup. Rupa-rupa ngaji peuting ieu aing aduh Gusti aku. Geus, eka tah. Judul katilu. Geus. Haul. Terus akekah. Sareng ulang tahun pernikahan Kang Azhari sareng Neng Ratna nu ka 13 tahun. Subhanallah. Ya. Ya resep mudah-mudahan Anda semua samawa teh naon? Sakinah, mawaddah warahmah. Tambahan ku abdi litaskunu ilaiha adem tangtrem kamari palo cinawi ka taraharjo. Amin belagu kulit cering wae sate. Ieu mah molohok we. Hei. Litaskunu ilaiha adem tangtrem kamari palo cinawi ka taraharjo. Bae teu ngarti ge amin we heula. Seru aing teu ngarti ka taraharjo teh naon. Ya, kitu euceul. Lamun Kang hei, nu geus boga salaki pamajikan, euceul nu geus boga pamajikan, euceul salah. Kita ngaji ka putingna keun cai teh ningali ting emak jadi kiai ngerudet teh. Perih banona ge. Hei, awewe nu boga salaki, nu hayang samawa sakinah mawaddah warahmah harmonis bahagia dan romantis. Resepnya simpel saja. Masa berpacaran Anda bawa di rumah tangga. Non Kang, masa berpacaran, bahasa bobogohan, masa-masa berpacaran, bawa kana rumah tangga. Insya Allah harmonis kerasok. Keur bobogohan makan, segala keur AA. Segala bes-bes nanya ka bogoh teh. Ayang nyebut lagi. Ayang na di WA, tahap di kita boga WA. Boga Android aing sarua. Android belegog ya guys, kan WA na itu pati aktif. Cinitit naon ari mah cinitit aing teh ka beli Android, can aya duit we. Tuh, mau WA, baheula mah SMS, yang lagi ngapain? Bar kitu bahasa tanya. Terus lagi diam aja. Udah mandi belum? Bentar lagi. Cepet dong, nanti maam dahar goblok di maam. Sok letik-letik yang udah maam belum? Mam dahar. Maam belum. Mbak udah mam udah tadi. Kok gak ngajak? Anya jauh. Wah guna we romantis. Sok tanyakeun lolo badan, tanyakeun miminangna geus dahar acan. Udah mam belum? Unggal poe teh pasti kalimat teh taya udah mam belum. Nah ari modalna teh ditanyakeun. Sok aja. Yang udah maam belum? Udah modal. Sok aja boga kabogo nyatu we terus. Ai modal henteu riweuh tah. Nyakangnya dahar boga-boga teh. Ari modal henteu. Akang kabogohna aya perasaan, pamajikan aing bogoh henteu modal wae. Neangan ubar ku tutangga tetengkeun naon ujang? Eta kabogoh teu tiasa modal.
kurang perhatian mah. Ya, mau segala-gala kena ada bakso ke. Yang ini sama maaf ya nggak ngajak-ngajak ini aku lagi beli bakso. Dan saya sok ke Kabogoh pun inget ke Kabogoh. Keur modal inget. Baheula na WA na HP nya. Anu jo naon modal neng. Ayahnya. Heeh. Naon modal. Di modal teh kitu Pak. Geuh segala ditanyakeun. Geletuk teh kawin. Can boga anak mah. Hayeuna teh geletuk. Ditajong saeutik ini bedalah. Getihan bahasa Indonesia mendalah atit obat melah obat beureum belegug merah segala sete atit sakit gitu ya atau ampura ya yang enggak ada apa-apa obat merah di mana betadin enggak ada juga babadotan. Iya pokoknya jangan pedih aja. Ini pedih gitu ya, pelih. Ya nanti ini babadotannya sama ayah sama aku digayemin dulu. Gayemin dulu langsung taplokin. Plok. Ayo bang supaya anjir bau kieu. Kenapa ini bau hileudeun? Keongeun. Sebal aing. Segala ayang. Nah, ari geus boga anak. Manehna dek ka mana manehna nyebut ge manehna ngajedog buah hangseur nya kitu tah bae urang mah cing alus we teh matak cabri ge resep na teh masa berpacaran harita bawa kana rumah tangga gasok geunaheun eceu sagala-gala keur si AA sagala-gala keur si AA si Neng sagala sacara nu dionag can padahal can eta karek naon ceuk mangajai teh haram. Segala mesti istimewakeun, segala diinget-inget. Padahal haram neraka barang barena oge. Ya, do urang mah. Tapi lo aya manfaat. Bawa tah masa kitu teh kena rumah tangga. Boga anak hiji. Ya itu cenah geurna tuang ngariung. Ya, bodak iih. Bajuna modal lah. Sadung isangan. Inungna. Ayah sekali sewa nggak tuh masih ya we tanya aing kedahar ban gitu lalaki tak maneh nu gitu teh urang mah teu kitu urang mah nya keur tuang abdu nu nada budak upamna jeung modal nyapi mah eureun heula we eceu isangan heula we ku inungna eureun aing daharna lagi sangat terus eceu sok geus lah jam 1 penting teuing. Intina kewajiban awewe nomor utama yang paling utama adalah nawaran kebutuhan biologisnya suami. Masuk nawaran dari kasalaki paingan atuh kieu. Euceuk kewajiban teh nawaran kasalaki teh. Sakali nawaran sarua jeung umroh 200 kali teh kabita di euceuk. Balik ti dia salaki tawaran. Akang boga salaki nu pamajikan sok ditawaran tara. Sok jawab nu boga salaki nu pamajikan. Sok ditawaran ku pamajikan tara. Tara sarua. Urang tara ditawaran ku pamajikan, urang mah kreatif we. Jeung bijaksana da awewe nawaran mah eraeun, bijaksana kebijakan saya keturunkeun ka pamajikan nawaran mah eraeun. Ya sekalian butuh urang mah kreatif, kokoreh we sorangan. Nggak saya katanya suci, termulia, tersempurna, teragung. Imam Ja'far guniakan akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Rasul tersuci tidak mungkin keluar dari tempat keluarna najis. Lalu saja. Eta mah ka tempat keluarna najis. Contoh kecil, kehampangan. Lungsurna di mana? Jawab, tidi. Bantuan Kang ada mau ngomong. Tidi. Keputihan. Di mana? Tidinya. Keputihan Kang dibagi dua. Bisa hafal. Hiji nu bodas, keputihan teh kadua nu koneng. Digecek ku Kang eta diseseuh, anger nu koneng mah napol dina calana. Dipoekeun hareupeun teh ngaliwat. Ih, eta amit sebel. Kalau
Keluar di mana? Tidinya. Ya, kade. Tepat keluar dan najis. Katilu. Menstruasi. Keluar di mana? Tidinya. Bahasa nasional adalah menstruasi. Bahasa santri head. Bahasa Sunda kolot baheula palangan, karesban. Badak ngora ayeuna datang bulan toi aep maneh ngomong teh ka mana wae. Datang Bu kakarak ngadengi abdi mah bulan datangna ti dinya. Neng salat lagi datang bulan mah. Oh berarti bulannya datangna ti dinya kurumuy gojlong ka langit gitu. Tidinya nya geuning bulanna datangna teh. Eueuh tidinya bulan teh datangna. Nah kitu mah aing megat meureunna. Anu men teh aing pegat. Hei kira main megat datang bulan. Apa kala ku maneh nya? Bahasa premannya apa? Bahasa santri head. Bahasa nasional menstruasi, bahasa kolot kareseban, bahasa anak muda datang bulan, bahasa preman naon Kang bahasa premanna bejaan si brewok berdarah. Naon mente si brewok berdarah. Ya tergantung kita brewok henteu. Lain tidinya aja lain kade. Tiba-tiba tuh disengsar tidak. Siti Aminah teu maboboteun junjunan ngandung junjunan henteu badag kieu. Langsing Siti Aminah radhiyallahu ta'ala. Nangasana Ustaz Wes gede beuteungna 4 bulan. Awewe lalaki ting can di USG isukan modana. Ting lalaki ting awes sigana mah banci eta. Da usikna beda. Kumaha Siti Aminah lahir junjunan disengsar tidak? Kabidan? Enggak. Dokter, Paraji? Jangankan Paraji waktu itu, Buraji pun belum ada. Ka Paraji lah, ka Buraji lah. Ayo dia Paraji awe laki. Awewe, nah sebut bapak, bawa banci. Tau naik kecil lamun ngajuru teu kebidan teu ke dokter wah naik dibawa ka Paraji. Doraka haram. Aya keneh bening ka Buraji we. Nah aya kecil didungkuk dangkak kuna laki batur ieu mita-mita urang membung. Ngatak cek agama ulah. Nya. Biqudratil ilahiyah. Rasul lahir ke alam dunia hanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Matak Imam Ja'far fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Kacida bagjana jelema anu ngagungkeun junjunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceuh panjang keneh keneh lain ke kadirinya Kangnya itu begitu lahir Kanjeng Rasul teh panjang keneh geus jam 1 leuwih 10 menit tah geus jam 1/2 leuwih aing. Bae aing ngomong anu cenah badak. Urang sawer we namanya wallahu a'lam bissawab Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zid ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar rabbi auzidna nashkura wa takallati amta alayya wa ala walidayya na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inna minal muslimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim dawa fiha subhanakallahumma tahiyyatu bisalam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa la hadaratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.